Dong, oh tiket parkir orang di mananya? Asa tadi di sakuan ayeuna geus leungit deui. Heeh, si Geboy mah tiket teh leungit wae siga mantan. Datang teh diharapkeun leungit teu karasa. Kita lain lucu boy, tiket parkir teh penting, lamun leungit riweuh sorangan. Oh tenang, urang mah yakin pun jodoh mah pasti balik deui. Eta mah jodoh, lain tiket parkir. Tah aya pantunnya, polisi lok di sisi jalan. Tidak bari diuk sorangan. Cakep. Cakep. Mun hirup hayang aman, haleutik ulah diremehkeun. Kudu diperhatikan pisan. Tah eta bener, disiplin dimimitian ku haleutik. Sok ayeuna urang latihan. Tiket disimpan di mana? Eh, bisa ku eueuh di kantong eueuh oge. Eta mah lain nyimpen, eta mah nyasar. Kebon melat cabe. Sabena tumuwuh jadi loba. Cakep. Cakep. Mun hayang hidup hade biasakeun tapi ti ayeuna. Ulah sok loba alasan bae. Aduh, asa disinir wae ku pantun. Emang kudu kitu, meh asup kepikiran. Kapanggih pisan tiketna aya di leungeun sorangan. Ya ampun, eta mah lain leungit, tapi kurang fokus manehna. Makana hirup teh kudu sadar jeung teliti. Masalah mah teu aya di luar, tapi di diri sendiri. Siap komandan. Tiket oge dijaga, hate oge dijaga, bisi aya di nyokot deui. Hahaha.